Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadaya tepangkeun nami abdi Sesi Septiawati Putri ti kelas 11 MIPA 8. Ayeuna abdi bade ngadugikeun biantara ngeunaan teknologi. Ka Bapak Ibu guru nu kusim kuring dipihormat sareng karerencangan nu kusim kuring dipicinta. Langkung ti payun hayu urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparin ka urang sadaya tiasa patepang rarai dina ieu acara. Alhamdulillah urang kempel ayeuna dina kaayaan sehat walafiat amin ya robbal alamin. Anu teu acantrang teknologinya eta sadaya sarana anu nyadiakeun kanggo kalangsungan sareng kanyamanan hirup urang sadaya. Proses teknologi dimimitian tina dirubahna sumber daya alam kana alat-alat sederhana. Dina kiwari teknologi tos jadi pangabutuh urang sapopoe anu teu bisa dipisahkeun kana kahirupan erek eta di desa atawa di kota. Teknologi lain ukur dipake dina widang bisnis atawa kaperluan pribadi sejena. Tapi barudak sakola ayeuna geus diwanohkeun kana eta teknologi kumargi kaperluan diajar. Sangkan teu katinggaleun zaman anu beuki maju. Komo deui ayeuna nuju daring eta teknologi dibutuhkeun pisan kanggo sakola online margi keadaan ayeuna nuju teu sae ku Covid-19. Eta teknologi bisa mawa pangaruh anu hade, bisa oge mawa pangaruh anu goreng. Hal eta gumantung ku jalmi anu ngagunakeunana. Wujud teknologi di antarana aya handphone. Barang eta tos teu aneh deui di lingkungan barudak urang ayeuna. Lantaran barudak poho kana waktu pami ngaulinan eta barang. Tapi aya manfaatna kanggo sakola online atanapi diajar di bumi. Hadirin sadaya, sakitu wae anu kapihatur, mugi aya kecap anu teu marenah tiasa dihapunten. Hatur nuhun kana perhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.